Lamun nanya ka budak ayeuna moal aya nu apal, tumis picung, kadedemes moal aya nu apal. Komo deui lamun ditanya hana caraka data sawala pada jaya nyamaga batanga geus moal aya nu apal eta teh naon da? Naon cenah teh artina eta teh nya urang oge teh nyaho sih tapi urang nyahona eta teh aksara Jawa kuno zaman baheula nya. Pan cenah lamun zaman baheula mah sok aya itung-itunganana besti heueuh. Model anu lahir di poe Kemis ningang nate dina seuneu cenah lamun poe Senen dina kembang cenah nya kitu urang masuk apal we ngadarenge ti kolot baheula. Lamun urang ningang lahir teh di poe Jumaah besti eta teh cai cenah lamun cok orang Sunda mah. Anu positif-positif mah dipercaya tapi anu negatif urang dipikeun jauh-jauhnya teu percaya urang ge. Jiga misalkan ateuleungeun cenah rek menang duit percaya we urang mah bahe nu penting mah engke menang duit gitu. Baheula mah selain permen jahe di beus teh dijual eta paririmbon besti. Jiga model ngimpi dipacok oray eta teh pertanda baik cenah segala masalah akan teratasi. Tapi paling sebel lamun keur sare ngimpi ngeunaheun kitunya manggih duit sakoper pas hudang tiba-tiba eueuh ta eta mah besti bener gondok rasana teh membagongkan.